Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Mang Cecep Goro Bacep anu satia satu humanco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Bentang Aceh bagian kagenap. Ye yasana Bapak Moh Amri. Satacan dipedari dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satiasa tuhu manco ngomen oge ngalai kana ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Goro Bacep. Mudah-mudahan eta kasayan dibalas ku Gusti Nu Maha Suci. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Alah nuhun syukur mak rek ayeuna somohon mengpong siang keneh gatuh mak kukuring di dagoan ieu mak keur nyewa kaharna malimah nampanan duit 10 perak meni ratug angeuna omongna ambu aom naha seure-seure teuing lah mak mah keur meuli bako sepaheun atuh leuwihna mah camplengna keur pukul 7 ari neng loceng disada keretek kahara asup kalawang nu kagungan bumi mapageun ngalahir bari gumujeng tah geuning panganten cunduk yei ari aom kanini-nini ngaheureyan heuheuy deuh kilebe leman lalaki bawa malimah teu ngajawab ngan seuri bae cenah gancangna semah geus diaku dibawa ka jero sabab rek dibawa badami rahasia susuguhna cikopi deungeunna medah-meduh bari ngaropi proung badami pada ngabijilkeun hojah di pukul 7 guntreng tiluan nepi ka pukul 8 putusanana rek papahare ikhtiar ki leman ka pameget ngasupanana malimah ka istri engke bebeunanganana rek pada lapor ka aom waktu marulang di kepeulan 10 perak sewang Bo malimah saja jalan bari balik teh teu repeh ngagorah bae muji aom muji kabageranana muji kamenakanana jeung sajabati eta kilebe ngahaminan sakapung-kapungeun ngagoongan karasaeun garewalna 10 perak tacan naon-naon amprok oge kakara geus mucekil karepna rek soson-soson supaya tambah hasil isukna lebeleman geus kenceling indi ti imahna ngajugjug ka mereduati kabenaran nu diseja nyampak aya di bumina semah diaku ditepas atuh jongjon guntreng duaan mimitina mah biasa bae carita teu puguh tuluyna kelebe nyaritakeun kasusahna di puntangan kumenak luhur ongkoh nyarita ari ditanya dirahasiakeun majar teh sieun kumaonam kawantu dibeungbeuratan kumenak lain lalaworakeun Rama Siti Saniah beki panasaran kelebe maklum urat kuda awas kanu panasaran bijilna rahasia seuseut nepi ka kudu dipijit sod merean seetik-etik lila-lila berak bae balaka pisan nu kagungan bumi tumamprak busrek ragaji Inggris kilebe kana manah nu keur bingbang beki carang kiceupna pribumi mindang ngahulang beki ngangseg kileman tungtungna saur Rama Siti Saniah ayeuna mah kieu kilebe kuring menta tempo 7 poe rek mikir heula jeung rek badami jeung indung barudak tapi pepeujeuh ulah wakat curuta carita ka aom nu dijaga teh bisi nyoledat engke geus 7 poe kilebe ka dieu nya mangga abdi mah ngiringan ka karasa mung upami aom teu dirawuh ku juragan teh leuh lebar temenan walon kileman nya eta nu mata krek dipikir-pikir ditimbang-timbang oge sumuhun
Pidarajaton parantos nyantong juragan, mugi-mugi bae ulah ku batur hawatos ka ibu enden. Nya kilabe nya kitu bae engke geus tujuh poe ka dieu deui samemeh menang deui carita ti kuring pomanya ulah waka betus ka aom bisi kumaonam kilabe kuring teh wawuh karamana loma ka anjeunna. Boki angot juragan sing paos ngagalih nanging ayeuna parantos siang teuing abdi amit wangsul. Atuh ulah pohonya kana amanat nu tadi. Diemutkeun pisan juragan. Sanggeus salaman jut turun terus mulang ka kedah. Datang ka imah tuluy cucul-cucul golepak lalangkarakan ngadaguan burit rek ngadeuheusan ka aom hayang geura nyaritakeun lalampahana ka Mereduati. Nepi kana waktosna gancang indit hayang lapor ulah kapiheulaan ku Malimah. Heuleuh 3 poe ti santas kileman nganjang jol Malimah ka ibu enden di akuna di emper tukang sanggeus meunang sajongjongan carita-carita teu puguh bae semah amitan rek tutuluyannya ba. Narurusuhan teuing Malimah kawas teh mindeng nganjang ka dieu. Ae sumuhun iraha bade kagungan damel teh cariosna parantos hangkeut. Puguh bae geus tareh mah malah geus sasadiaan sakadarna. Sumuhun bade ngantosan naon deui putra parantos sedengna diantoskeun nangkung ti sakitu mahina. Puguh mak bener pisan tapi sanyana kuring teh bingung arek saprok-prokeun si nyai dikawinkeun jol nu mawa carita rage deui jadi mandog mayong hate teh. Nah aya carios kumaha nu matak carita pikabungaheun tapi rasiah keneh ieu teh mah poma ulah waka ucah Aceh kanu sajen kamari ieu aya nu datang menta si nyai. Saha ibu enden bet asa luludenganan eta teh ceuk Malimah. Putra Rejen Tilok Semawe paingan ari menak mah tah kituna ari kagungan kembang seungit seueur sarieuna teh sok ditapuk menyiruan sapertos kana dagangan model seueur nu uruy. Wah Malimah mah ana geus muji teh. Ih sanes muji enden ieu mah sayaktosna sanes kitu anu palai ka putra teh saha tea. Taku Bantaraman cenah jenenganana mah ayeuna aya di dieu di Kota Raja. Oh atuh eta mah emak oge terang menak anom bageur naker cariosna. Geuning emak terang wawuh henteu ari wawuh mah mung terang bae da sering kapendak di jalan menak tegap naker salamina ginding. Putra nu sugih kitu tegap mana jeung piminan tua nu ayeuna. Ari ibu enden bet ngadukeun kategepan kasep oge teh aya gegeleunana mah bade diarah naonna ceuk emutan emak aom teh putra Rejen pirejeneun nya menak nya beunghar upami emak bangsa menak cara ibu enden gaduh anak beulis dipundut ku pirejeneun bade dianggo padmi. Moal aya perkawis tempo heula mikir heula sagala rupi mangga wae. Puguh bae mak mun taya halangan mah kuring moal teu kitu jawab ibu enden. Sumuhun nanaon pambanganana. Kapan si nyai teh geus boga papacangan nya Ki Rahmat teh lain turunan luhur teh mah tapi budakna tegap bager gajihna gede ari si nyai ujug-ujug masket bae kadinya teh. Sumuhun duka ari kitu mah ceuk Malimah harita. Tah cing mak kuring nadabong bolongan. Sumuhun emutan emak mah pondok kasaha panuju tah eta candak parantos bae sakitu. Ari Malimah nyebut bingung oge moal ari geus gilig ka panuju mah cing ayeuna kumaha sugan wae da mamah geus rea luang. Lah ibu enden mak teh alim ari dicacana kana perkawis jero-jero nama leuheung basa upami katuang kumaha upami henteu hog wae ibu enden ka emak jadi awon engke di balakang kalih nemleuhkeun ka emak. Wah emak mah manasina kuring teh budak jeung na deui putusanana mah kapan meureun rempugan heula jeung amanah barudak.
Sumuhunnya, jawab Malimah. Cing kumaha pamilih emak. Tio emutan emak mah nanging pangapunten katuang bae nuhun cenah henteu bae teu jadi sawios. Teku bantaraman teh pirejeneun nyamenaknya beunghar gajihna langkung tibatan Agus Rahmat bumina agung sawahna kebona lega sapi munding rendang jelema piwarangeun rayap engke parantos jeneng rejen mah ngagaleuh mobil panginten bisa kumahaon teuing rawasna ningali putra kasinugrahaan ku darajat lah asa naon teuing jadi mertua rejen sanes urang ngiring naik harakat ku jelema tambah diajenan engke mah oge moal wantun luhar lehor sapertos ayeuna ngabasakeun oge moal wantun emak-emak. Wah mama kawas nu heueuh deh kumaha deui mak. Hi ari ibu enden atuh da darajat parantos nyantong dipanto upami hog diparang putraan Den Icah putrana jaga jadi rejen na teu palai kagungan putu jadi rejen. Nya bener mak tapi kumaha ieu Ki Rahmat alah eta perkawis leutik Den bedokeun bae parantos putus panjangcangna pulangkeun teu acan nikah sanes satungtung teu acan nikah mah teu aya tatali nu pageuh rugi saeutik kumulangkeun panjangcang nanging bakal kengeng untung agung. Agus Rahmat teu aya kaawonanana malah ma oge muji nanging sing emot ka putra pikapayuneunana. Ayeuna pada nonoman keneh aom parantos saluhureunana panghasilanna geura tingali bumen-bumenna ditinggal ti jalan oge parantos harurung harerang engke mah komo parantos jadi rejen. Bener emak bener nya pikir kuring oge kitu. Nuhun emak timbangan emak cocok jeung pamilih kuring keun ke peuting amanah barudak rek diajak badami deui. Nuhun ari sapagodos mah eta kuiasa ibu enden mah kagungan emutan sae teh diuji heula ka nini-nini. Ih hayang nyaho timbangan kolot mak kuring teh. Nya eta atuh teu kapalang keur menak teh berebudi ari kagungan putra darajat saudug-udug lah estuning matak pikabitaeun teh. Ulah loba teuing muji mak pamali. Pamali mah loba di emak. La ilaha illallah. Ieu geuning parantos siang naker tuh bade sakedap teh menidugi kawayah kieu punten bae enden seueur keneh bujengeun ke mak dagoan sakedeung kojengkang lebet ke bumi ari jolde ngajingjing sinjang geek calik emok cabok deukeut pisan ka Malimah saweurna tah ieu mak lumayan keur bebetek samping urut kuring kakara dipake nyaba 2 kali jeung ieu keur nyewa kahar dumeh di dieu dianda gelila. Aeh ibu enden nganggo maparin sinjang sagala atuh nuhun pijimateun sareng ieu artos meuni saperak. Doakeun bae mak kuring sing bisa mere leuwih ti kitu mangga didoakeun pisan. Geus kitu tuluy amitan ku pribumi geus kaidinan da diandeg nepi ka usum dahar mah Malimah teu daekeun ti dinya teu tutuluyan ka mana-mana celakana kahar terus ngajugjug ka bumi aom nempo nu mulih ti kantor Malimah datang nu kagungan kakarang udara panganggo henteu terus tuang ngadangukeun heula carita Malimah salampah-lampahna saomong-omongna gemet dicaritakeun geus seep kapanasaran teu aya nu dipariksakeun deui. Malimah kaidinan mulang dikeupelan biasa bae 10 perak. Sagala carita Malimah nyerep kana manah ibu enden cul ka Juragan Rahmat cop kanu pandeuri terus pageuh kawas moal benang dipukah deui. Geus katingali bae putra jadi padmi rejen gegeleuyeran dina mobil ngalamun tiba heula hayang kagungan mantu menak gede sarta sugih ayeuna baris kasorang sabot ngantosan caroge keur ka uleuh ieu teu raos cicing hayang geura jol hayang geura pok sasauran. Kira-kira pukul 10 peting kakara sumping putrana nu istri 2 anak pakepuk rek nyadiakeun tuangan tapi dihulag kuramana saweurna keun bae entong nyadiakeun naon-naon geus dahar geus ngopi tadi di uluh ieu
cik bae geura sarare geus peuting. Ari putrana geus kapangkeng anjeunna geus cucul-cucul kakaragek calik papayun-payun jeung geuraha prung carios. Pondokna bae kumaha cek urang ulah ieu teh sur istrina. Ari nyokona mah ka urang-urang keneh bae kahayangna sabisa-bisa anak urang kanu ti heula ulah dibedogkeun. Ieu nu datang panderi teh tacan mungguhan cenah lamun urang kekeh rek ngabedogkeun ka ditu rek nampa ieu nu panderi teu naon-naon moal nganaha-naha tapi samemeh urang nampa teh sing asak sasar cenah papai heula sidikeun saha teu ku banta raman teh sanyana nu mata kudu dicuk-curug teh ka harti sabab eta teh jelema ngumbara teu batan urang iatna ti awalna bisi engke kaduhung di akhir ulah haripet ku teu teureyeun. Kapan saur anjeunna majar uninga ka sepuhna tong ku bantaraman? Nya lamun bener saomongna tapi tacan puguh benang dicekel sabab kakara katerangan ti manehna pribadi teu matak naon manehna ngabohong rek nipu ka urang. Emutan abdi laras sanes bohong sanes panipuan geuning nyaho atuh da abdi oge gaduh nabi gaduh ceuli teterang sorangan tatanya ka batur kasaha nanyakeun ka malimah pertela pisan nerangkeunana piraku sugan malimah ngilungan itu tipilueun rek nipu ka urang. Sayeuna urang anggap bener wae katerangan ti malimah teh najan kitu urang teh ulah kejot borosot kudu dipikir panjang perkarana anu geus ditampati heula. Ari anjeunna nah make panjang-panjang dipikir pulangkeun bae panjangcangna parantos putus hanas rugi saeutik jamak engke oge kagantian deui. Ari taun teh kusok digampang puguh wae sakalian mulangkeun mah naon hesena masing isukan oge bisa ngan kudu dipikir teh pitemaheunana. Wah manasina kakara urang bae rek nyieun peta kitu teh geuning deungeun-deungeun oge teu kieu-kieu anjeunna geus lali kana lalakonna putra Tengku Daud geuning teu majar kumaha. Itu mah sejen deui jalanna. Sajen kumaha Tengku Daud nanyaan panyangcangna ditampa akhir-akhir dipulangkeun deui tuluy ngadawa paduna eleh upami urang kitu teu sami. Lain ngan ngingetkeun kitu bae urang teh kudu ingat kana kahadeanana Juragan Sulaiman istri pamegat ka anak urang sakitu geuning totomplokan nyaahna turug-turug barudakna geus sakitu silih asihna sigana lamun tulus teh pilayeteun nakar. Wah budak mah kumaha kolot bae cok kolot hade budak mah tacan boga pamilih perkara kahadean batur ku abdi ge henteu ditampik teu dileungitkeun nah saha nu poho kana kahadean batur. Tapi najan ingat kana kahadeanana oge teu perlu milu campur kana perkara urang rek naon deungeun-deungeun diajak pipilueun anak-anak urang uruseun urang tanggungan urang omong batur mah daek gugu henteu entong rugi urang nu ngalakonan eta nyaheun kaki rahmat pantes balik-belikanan teu kitu goreng kasebutna da puguh batur saimah. Jeung deui sageui sugan sisaniah teu hayangeun jadi padni rejen mun parang boga anak meureun incu urang jaga jadi rejen puperiheun ku urang teu kasorang atuh sugan ku anak ku incu kapanggih. Ayeuna anak rek aya milikna nah ku urang dihalang-halang dosa meureun na teu palai kagungan putu jadi rejen nu matak ayeuna mah parantos bae pondok teu ku bantaraman tampa kaki rahmat bedokeun. Kutan geus nepi kana jadi eyang rejen. Nya hayo rek naon. Alon nafsu alon. Ari geus datang rehena teh surup carita teu asup tuluy wae nyiarep pikacuaeun diajak carita sadines-dines hayo nyieun pikareheun. Ke Jubed ulah waka nyereng bieu mah teu katahan hayang seuri ongkoh-ongkoh meureun jaga tehnya engkang jadi eyang rejen itukna make pepentol emasnya.
Meges rehe sugan teh rek nyarita bener. Ya perkara anak kurang kudu dibobong diutahkeun. Timbang sing asak bisi goreng balukarna urang kaduhung akhirna. Cek timbangan engkang mah mejehna anak urang menangkeun rahmat teh. Boga kahayang teh ulah sok kaleuwihan kudu nalipak maneh. Marukankeun teh ngeunah bebesanan jeung pangagung. Kawas teu neuleuh conto bae. Incu urang aya milik namah jadi regen. Masing lain incu regen oge. Moal burung jadi. Nah henteu nyaho. Rea putra regen, putu regen, henteu jadi regen. Sakali deui paminta engkang pikir sing asak ulah morojula ngalupaskeun pusing. Wah, sok kitu wae. Suri bunden dada nyereng jeung ngalios. Naon nu kudu dipikir teh? Naon araheunana rahmat teh? Jelema kuli hirup ku gaji. Gaji mah leutik tara mahi, gede tara nyesa. Cing tingali bangsa urang nu galede gajihna. Baroga naon cing? Lagana wae kawas nu kaya. Saban poe bere gegeh. Kerah dasi tara tinggal ari saku hepe. Abis bulan abis uang, kadang kala hutang rawoy teu kabayar. Boro-boro nyesakeun teh teunden tiis. Gorowong sakuriling bungking. Anapae naon ninggalanana ka anak. Sapatu butut lebokeun rinyu. Kerah butut dasi rajet. Jadi dangdana nu kitu teh mikir-mikir wae kabatur didinya nu teu boga pikir teh mah. Sok gagabah hari ngomong teh janji heui bae. Abong-abong bibir teu diwengku. Kumaha lamun aya nu ngadenge? Wah, paduli teuing aya nu ngadenge oge da nya. Lain tagenaneun geus ngaco kitu mah. Rek hees tunduh. Engke heulaanan hayang putus ayeuna. Nah bet kawas eueuh deui poe bae. Tunduh ayeuna mah jeung carape pek wae di dinya badami sorangan. Geus sasauran kitu tuluy kapajuaranana ningali beker dina kenap geus setengah 2. Goloyoh ka pangkuleman dug reup bae kulem. Isuk-isuk gugah nyampak istrina keur meresan leueteun geus ngajagrag. Mulih ti jaman gek calik dina parantina tuluy ngaleueut istrina nyamperkeun. Ieu mah sapeting jeput teu bisa kulem. Kumaha teh anjeunna badami urang teh putusanana? Sur istrina. Ari kahayang nyai kumaha? Kahayang abi mah teu ku bantaraman tampi kaki rahmat bedokeun. Malah saena mah ayeuna bae kilebeleman urang ala urang bejaan. Kamanah kahoyong geuraha kitu geus moal beunang dibantah dipaduan tangtuna oge nyeuneu deui dina manah teu panuju. Carios teu aya nu asup tungtungna nurut ka geuraha saurna. Ulah sok rusuh bisi kawiwirangan. Sumohon kadah kumaha atuh. Sugan ke bae sore ngahaturanan para sepuh. Urang naros kudu kumaha piluluseunana. Kitu mangga ngiringan abi mah bari sakalian nyelemetkeun saeutik ongkoh. Barudak parantos di jurung ka pasar balanya tadi moalami oge darongkap. Sorena bada magrib geus ngariung sepuh-sepuh tamat nu ngadoa brak tara ruang. Salse taruang sok susuguh dengan ngaleueut caina cikopi. Tatamu keur ngaraleueut ngong ibu enden sasauran nerangkeun maksana rek mundut timbangan. Tidinya ngongong pada ngaluarkeun timbangan kabeh henteu rujuk kana ngabedokeun. Tapi ibu enden nerewelang bae ngabantah jadi teu aya nu asup caritana. Carogena henteu kecet-kecet ngabeutem bae. Jadi ibu enden teu aya nu bisa ngarubuhkeun pok mariksa. Kumaha hal ngabedokeun mulangkeun panyangcang teh ngarempak adat sareng hukum agama. Pok harita ama kiai ngawalon. Henteu salah cek hukum syariat mah lantaran Agus Rahmat acan nikah kanden Siti Sania. Kumaha dina adat? Sur ibu enden. Taya halangana anak dipulangkeun deui oge ngan dina mulangkeun anak kedah nurutkeun adat deui. Kedah kumaha eta teh? Ceuk saurang di antara nu aya di dinya. Barang panyangcang teh kudu ditaksir hargana. Upamina ditaksir 100 golden, engke dina mulangkeun teh ditambah ku 100.
Nah habat gitu cek nunanya. Kapan ieu teh perkara adat, cek adat gitu kuduna. Lamun urang ngarempak adat matak cekcok jadi paomongan jelema eta panambah saharga panyancang teh minangka dendaan lantaran nu ngabedokeun teh mudare janji. Anak itu atau ngabedokeun teh sami sareng nyion kalepatan cek nanya tadi. Atuh puguh teteh lapisan kapan cidra kaduana ngawiwirang katiluna dinten teh oge nyieun pikeun nyerion hate batur geura. Ibu enden ngojengkang ka pangkeng ari jolde ngagolerkeun medalion sawerna. Cing mangga taksir sabaraha eta pi pangaoseunana. Medalion pada ngilikan pada naksir rata-rata naksirna teu aya nu leuwih ti 75 gulden. Harita keneh ibu enden nyandak artos tina lomari 75 gulden sok digolerkeun sawerna. Tah barangna, tah artosna mangga geura pulangkeun. Anu ti tadi ngabetem bae teh ayeuna mah ngiring sasauran nya eta nu kagungan hadas. Ulah kajurung ku nafsu teu hade ayeuna mah lain usum lain wayah keun isuk deui atawa pageto ari kalakuan garada gurudug garidus teh biasana sok goreng temahna samemeh urang ngabedokeun teh kudu meunang keterangan heula nu pasti ti teu ku bantaraman ulah cul itu ieu lapor. Loros, loros, cuk sadarea. Mong aya sora awewe. Nah teu langkung sae ditanya jenisna Siti Sania, manawi aya kahayangna budak oge. Teu perlu. Budak awewe mah kedah nurut ka sepuh, teu kedah dicandak badami. Kitu saur sepuh, parantos bae kitu, kedah diturut suruh ama kiai. Ibu enden rek benduk kanu wawaniana nyelapkeun carita teu tulus kapegatku saur kiai sepuh. Tapi baeudna mah mani baketut hasem. Tutup badami tuluy budal barang sadarekna asup ka pangkeng dipantogok jeung Den Ijah. Ijah, acan sare? Teu acan. Untung Ijah mah. Untung kumaha ceuk? Nam geura sare anggur si teu kudu nanyakeun engke ge nyaho sorangan. Ti tadi nyaho rek dijual. Nam kaitu geura sare. Ibu didinya keneh sur sadarekna haharewosan. Satadina panyangkana rabul sepuh teh rek ngabadamikeun hajat nikahkeun anjeunna mana horeng badami rek ngabedokeun. Ti sore keneh nogel bae di balik panto. Manah ting seredet napas tarik bijilek kesang badag kesang letik cisoca geus teu katadah ku carecet nyuuh kana bantal sarung bantal cipruk sapeting eta blang nepi ka beurang teu sare sakarejep gulang-guling nangisna kanyerian sedih kedua ku tilu nu matak dianggo nangis hiji emut katunangan watir bakal manggih nyeri kadua ras kasalira dijieun dagangan badis sagala kumaha sepuh teu meunang boga pamilih teu ditanya-tanya acan dina pasal laki rabi padahal nu boga badan anu nandangan di akhir. Katilu para sesepuh majarkeun jalma berbudi gede ilmu gede luang buktina bet matak sedil taya nu boga ras-rasan eleh ku awewe hiji. Dina manahna geus gilig sejana Den Saniah kajen paeh menandaek ditikahkeun kanulian henteu arek kapalang kajungjunan rek sumujud jangjina geus moal pukah. Isukna digolodog ngalange ngabang-bang rarai mesum surem teu cahyaan soca cindul urut nangis rambutna kusut cawig-wig nanggeuy gado kawas jauh paninengan. Keur kitu jol ibuna sawerna, "Ae Ijah, kenaon eta teh? Lain gara ka dapur, apan ama rek angkat?" Teu ngawalon, teu ngareret-reret acan, jung ti golodog ngusap imbit koloyong angkat tenangan bus ka dapur nyampak saderekna keur nyangu prak bae babantu. Teu sabaraha lilana tuangan geus diambengkeun brak taruang salse tuang raman Den Ijah angkat aya nu perlu dilereskeun. Ibu enden nyebrut ka kedah rek nepungan malimah kebenaran nu dijugjugna aya teu make bubuka teu malapah gedang jolpok bae. Waktosna kabujang saya pamirsa.
Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.